Aja. Aduh anjir. Puas ya. Hai guys, sebelum melanjutkan nontonnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan loncengnya. Hatur nuhun. Ma, bedog di mana? Tidak gigiran lo mari. Oh, Ma. Tadi nagigiran Magicom. Oh, iyo. Kayak tak. Ayam, Ma. Reka mana? Tah, beda yang ada malang ayangan. Wali Jawa gitu. Oh, ah. Nyajung atuh kadek udah kadekna si kana leungeun. Nya mah mangkat heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bejeuh na euy. Harore. Nyokot awi salenjeuh. Duh. Dipotong sina bener. Diraut jeung ditimbang sing saimbang. Dijadikeun engkang-engkang. Alah kieu wae euy. Nyokot awi salenjeur. Dipotong cina bener. Assalamualaikum, punten. Waalaikumsalam. Neng Mimin. Bade ka Dadang ya? Bade ka saha tuh? Pada kali Lilis. Oh, mangga cali keula tuh. Kayak tupa ulah kieu dasar gak tupa. Iya. Mun punten Neng, punten. Ih, nyebat bapak tuh. Mana tuh mah? Di Manyamang. Amang atuh. Iya tuh Neng, ai amang mah monyet. Terus naon atuh? Akang we tuh, meh rada akrab gitu tah kadanguna. Mana tuh Kang? Kayak Lilisna aya. Lilis aya nuju di Pengker. Kang nyauran kena tuh Kang. Ah, teu kedang kege ka dieu ieu. Ayeuna mah cuang ngobrol we duaan. Lihat aya priyogi ka Kang mah. Neng Mimin kunaon? Itu tenan naon? Mohon atuh itu naon mah. Ai Neng Mimin teh tos gaduh ka bo. Aya Mimin. Tos lami, teh acarana bage dugi. Oh, manawi teh tos lami. Ari bapak nuju naon di dieu? Teu nujuna naon? Sok ngarobrol bapak mah bade ngalongok ke kebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon, Min? Amang we ka dieu kararesel di bumi mah. Oh, manawi teh aya naon? Aya HP Lilisna hate aktif. Apana disita ku bapak? Nah, mani disita sagala kumaha caritana Lis? Apanan kamari teh abdi teh kapergok nuju paduduaan sareng si Aasep. Saatus kejadian eta teh HP teh disita we ku si bapak, da cenah bisi aya si Aasep nelfon. Padahal masih Aasep mah teu gaduhan HP. Oh, jadi kitu. Nya sing sabar we nya Lis, da ai jodoh mah moal ka mana-mana ieu. Ah, mantap euy. Ya benar ya mah. Wah, Mang Topik Hidayat euy keur main badminton juga na. Punten. Aduh, Mang kan pecah. Sanes Kang ieu mah ada keur ngadu jangkrik. Ayo tuh Mang. Sok, haji guling ka itu. Punten.
Weh, tak. Naon? Nama itu digawe. Lah wararegah teuing jaba gajina teu naek-naek deh. Bejakeun saya kasih juragan. Baju gue jaba si juragan ge koret buntot hirup deui. Awas ya, bejakeun kurang kasih juragan. Baju gue da urang mah teu sieun. Asli ya, bejakeun ku ngaing ya. Baju gue geus lah aya mah medar heula. Ji gue. Kela. Naon? Melek medar. Heeh. Ieu bisi langayangna teu ngapung. Mandian heula heuh. Maneh nu kudu dimandian mah. Dasar bro. Tebunang Awas ya. Assalamualaikum. Punten. Waalaikumsalam. Ya bawa tilas samuna. Mohon, Asep Mbak. pada telas ulisannya. Kela Asep, Naon? aya titipan ti sa. Oh, mohon. Mangga cari kala. Asep, iya titipan ti sa. Naon ieu? Gaji Asep salami saminggon. Oh, alhamdulillah. Hatur nuhun nya pangwartoskeun Kakang Juned. Mohon ke diwartoskeun. Ayeuna mah Asep teh liburna saminggon sakali. Janten enjing libur. Oh, mohon aya kitu mah. Sep, ici bade naros. Bade naros naon kitu, Ci? Kan enjing teh Asep libur. Aya rencana amang teu? Oh, nya. Jadi enjing teh Asep tiasa ngajak ameng Neng Lilis. Ya, bener Sep. Tos heula atuh. Ici kunaon? Ning jiga nu sedih kitu. Kuna naon? Tah, kitu atuh kudu milu bunga aya jadi sobat mah. Oh, nya, gaduh kertas salembar teu sareng amplop. Aya, kangge naon? Cik nyuhunkeun sakalian sareng pulpena. Siap, Lokna. Aya agan. Ai si Tata ka mana? Tadi gawe tau. Itu kan kalau ke medar. Wah, manya. Oh, aya tadi ngaliwat ka dieu. Kurang teh si bejaan kieu nya. Bejakeun sia kasih juragan lamun teu digawe. Kalah kan nangtang geragan. Wah, bener-bener si Tata euy. Ngogan jabading tadi teh kalah ngomong kieu. Lah tepi rage si agan cenah anu buntet. Koret, hirup deui. Geus wani si Tata euy ngomong gitu. Ngogan. Di mana medarna? Dah di dulu Pak teh, bae di sawah. Iya tuh cong seueur. Dulu orang digawe. Ih, hayu buru. Tapi dibayar sia nya. Heeh, hayu. Awas ya. Mantap euy. Cuma langyangan nu Bang Kadena ke Jawa Barat mana mah. Mantap euy, aduh. Ya. Nah, kidul. Kalereun. Set. Ya. Geus lah nageun. Capek euy. Ayo, langyangan mini asaku keren kieu nya. Aduh. Da ieu mah aya di negara nu batur ieu mah. Negara lain. Di negara batur. Wah, mantap euy.
gan. Ayo non gan weh. Nah mana tuh digawe? Lah roream gan. Ih maneh mah digawe kalau eleh horoream. Terus naon maksudnya maneh nyebut juragan puntet koret hirup deui. Cek saha gan? Wah, tadi mana ngomong gitu masa ka ngawat ka kebon. Ih, mana mah tukah dibejakeun. Mana cerita sieun mun urang ngomong gitu ka si juragan. Kela. Mana yang bedarnya, Man? Bedar. Dasar juragan buntut koret semere deh. Maman, Naon? ayo udah si Tata. Weh. Mana keur mau layangannya? Yo, teu capek. Ayo kan. Aja. Anjir. Wahnya. Ih. Aya agan kunaon? Labuh aing teh. Ai sugan kedengan kada langit. Mana mah. Sok atuh, bet. Aduh. Sorry. Punten, Mang. Mang, kada labuh. Guys. Oh, atuh. Tata kunaon itu daruda, guys. Wah, gila nih. Benang sia. Ampun man. Yo, gan benang gan. Diuk sia, diuk. Yo, gan benang yo. Maneh wani anu nyelek ke urang. Ayo dia. Lepaskan. Si Tata ngalelewe ke urang. Yang mau yakan ku mata. Nyebut kita kasih juragan buntet, koret, hirup deh tuh kasih Maman nyebut beruk. Geus we nama kieu ye. Agan, Maman, hampura si Tata. Si Tata mah kieu tuh adatna. Mun cara HP yang buat love. Jabaramna ge saling 12 acan. Wah, ada anger wok tengeun aing teh aku si Tata. Sarua urang ge tengeun aku si Tata di kitu-kitu. Nya hampura we atuh da si Tata mah kitu adatna tuh. Nya geus atuh. Maneh teh kurang di hampura. Tapi teu sempat ayeuna. Maneh geus ulah gawe deui di urang, maneh dipecat ku urang. Endol sia. Tapi kan Naon deui? gaji anu minggu kamari can dibayar. Lah gampang kayak ditransfer ke urang ka maneh. Nya tuh Balik man, ayo man, cong balik man. Yo, endol sia dipecat. nu nyawa kesinulungan orang. Tak, kan urang teh salaku manusia, jadi kudu silih tulungan. Heeh bener oge sih wok. Nya tuh geus kitu mah urang rek balik heula. Kela. Naon deui? Ya, gaji maneh nu can dibayar ku si Dadang heueuh. Kitu bagi dua jeung urang. Sugan teh heuh silih tulungan. Pan heueuh teh geus silih tulungan. Aduh urang nulungan maneh, enak bagian maneh nulungan urang. Da urang teh boga duit. Nya heula tuh geus kitu mah. Ayo coba balik lah. Yuk. Ya, kedap. Saha sih? Kahatur kanyah aa di tempat nyaeta ning Lilis. Teu aya maksad bade ngajailan atanapi kumaha. Aa mung hoyong masihan saalit surprise kanggo Neng. Maksad aa ngintun serat ieu ka Neng Lilis. Aa bade ngajak amang Neng dinten enjing. Sakantenan aa Sep hoyong ngaleungitkeun rasa sono ka Neng Lilis nu aya dina manah aa Sep. Mudah-mudahan Neng Lilis kersa diajak ameng ku Aasep. Neng Lilis diantos ku Aasep sonten enjing bisa sakoneng. Mudah-mudahan Neng Lilis nyangeman pamundut Aasep. Panginten sakitu wae Neng ieu eusi serat. Salam kadedeh Aasep.